Paslun utawi ikilah iku pasal sawiji. Arkanul Islami utawi rukun Islam iku hum 105. Syahadatu sawiji nyakseni ingsun an satune kalakuan la ilaha oranana pangeran iku maujud illallahu angin Allah, wa anna Muhammadan lan satune Kangjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, wa iqamus sholati lan ngadegaken salat, wa itauz zakati lan ngawehaken zakat, wa saumu ramadana lan puasa dina bulan Ramadan, wa hijul baiti lan munggah haji ing Baitullah manistatu sapa wong kawasa ilaihi maring Baitullah apane sabilan dadalane. Pasal kahiji rek nyaritakeun rukun Islam nu jumlah aya 5. Naon ari Islam teh? Islam teh nyaeta hiji agama nu dipikarido ku Allah pikeun abdi-abdina. Sesuai sinareng dawuhan Allah dina Al-Qur'an, waraditu lakumul Islam madina. Jeung kami ridho Islam jadi agama aranjeun kabeh. Dina Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat katilu. Sareng deui dawuhan Allah dina ayat nu sejena, inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nu dipikarido munggu Allah nyaeta Islam. Eta mah dina surah Al-Imran ayat ke-18. Ari hartina Islam dina asal basa mah nyaeta al-inqiyad, hartina teh numut, turut, tumut. Eta keneh. Ari hartina Islam cek syariat agama mah cek sara nyaeta al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah, tumut kana hukum syariat agama teh anu dicandakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalawan migawe sakabeh kawajiban jeung ninggal sakabeh larangan. Ari rukun Islam jumlahna teh eta aya 5 sakumaha nu diterangkeun dina hadis Bukhari. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalat, wa itaiz zakat, wal haji wa shaumi Ramadan. Hartina teh diadegeunana agama Islam kana 5 perkara. Nu kahiji nyaksian yen henteu aya pangeran angin Allah jeung saenyana Kangjeng Nabi Muhammad teh eta Rasulullah. Nu kaduana ngadegkeun salat, nu katiluna ngaluarkeun zakat, nu kaopatna puasa Ramadan, nu kalimana munggah haji. Nu kahiji rukun Islam teh nyaeta maca 2 kalimah syahadat. Sumuhun naon atuh ari hartina 2 kalimah syahadat teh? Hartina 2 kalimah syahadat nyaeta ngaku ka Allah kalawan sifat wahdaniyatna, sahiji jeung ka Sayyidina Muhammad kalawan nubuwah jeung risalah atawa jadi nabi jeung rasul. Naon nu jadi tandana? Tanda nyatana nyaeta akidah Islam di hiji jalma nyaeta ngaikrarkeun 2 kalimah syahadat. Nu mana 2 kalimah syahadat teh? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hartosna abdi nyaksian jeung ngaku yen teu aya pangeran angin Allah, jeung abdi nyaksian jeung ngaku saenyana Muhammad eta teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ieu dua kalimah syahadat teh ngarupakeun kunci nu dipake asup ku hiji jalma kana agama Islam, jeung bisa berjalanna hukum-hukum Islam ka manehanana. Jadi orang non muslim di mana rek asup Islam wajib maca dua kalimah syahadat. Kalimah asyhadu alla ilaha illallah eta teh syahadat tauhid ka Allah anu ngandung kana kasampurnaanana akidah terhadap Allah tina jihad uluhiyah, tina jihad kapangeranan. Ari kalimah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta mah syahadat risalah disebutna. Syahadat risalah ka Kangjeng Nabi Muhammad anu ngandung kana kasampurnaanana akidah terhadap malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, poe akhir, qadar ti Allah jeung usul syariat nu sanesna. Eta nu kahiji kalimah syahadat. Nu kaduana ngadegkeun salat. Ari hartina ngadegkeun salat nyaeta ngalaksanakeun ibadah kalawan ibadah nu ditangtukeun jeung dina waktu nu ditangtukeun. Ieu salat pang utama-utamana ibadah nu bangsa badaniyah, ibadah nu bangsa dohir. Malah farduna pang utamana fardu tina sakabeh kaparduan. Sunatna ge pang utamana ibadah sunat. Nu katiluna zakat, ari hartina ngaluarkeun zakat nyaeta ngaluarkeun kadar anu wajib dina harta jeung liana tina sakur anu diwajibkeun zakat. Jeung dipasrahkeun we eta zakat teh ka mustahikin, ka mustahikna zakat, kanu wajib narima kana eta zakat. Ari puasa nu kaopatna hartina teh nyaeta saum Ramadan, nyaeta nyetop diri tina sakur nu ngabatalkeun puasa dina sakabeh beurang ti bijil pajar nepi ka surup panon poe dina bulan Ramadan saban taun. Opat nu kalimana munggah haji. Naon hartina munggah haji? Nyaeta ngamaksud ka Baitullah pikeun ibadah anu tangtu dina waktu nu ditangtukeun sanajan nganukur sakali dina saumur hirup. Kitu sote pikeun jalma nu mampu dina perjalananana. Nah bekalna eta mah aya kendaraanana jang berangkat aya atawa awakna cager. Ta eta pintasan artina ibadah bangsa badaniyah wungkul anu terkandung dina rukun Islam anu 5. Keun we engke ari perincianana mah kahareup sugan aya. Tah ieu ibadah anu henteu sah ku urang dipigawe iwalti kudu make niat anu ikhlas. Karena dauhan Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jeung maranehanana henteu diparentahkeun ibadah angin teh supaya ibadahna teh ka Allah kalawan ngaikhlaskeun ka taatan ka Allah Rabbul Alamin. Ayana dina Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Ti antarana aya anu wujud ibadah mahdoh ngawungkul ibadah teh nyaeta salat jeung puasa. Jeung aya deui nu ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah nu patali jeung harta banda nu sifatna sosial nyaeta zakat. Jeung aya deui ibadah badaniyah ijtimaiyah, ibadah badan anu sifatna sosial nyaeta ibadah haji. Jadi ibadah anu terkandung dina rukun Islam teh kabagi 3. Aya ibadah wujud ibadah nanti ibadah mahdoh nyaeta wungkul ibadah ka Allah puasa atau aya deui ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah nu patali jeung harta bana urang anu sifatna sosial zakat. Aya deui ibadah teh ibadah badaniyah ijtimaiyah, ibadah badan nu sifatna sosial nyaeta ibadah haji. Ta eta urayan tentang rukun Islam anu jumlah aya 5 mung saala kadarna
Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo abdi umum nama kanggo sadayana.